Assalamualaikum anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dinten ieu pelajaran basa Sundana masih di pangajaran 2 kajadian sapopoe ngeunaan apresiasi carita pangalaman. Mangga dibuka heula halaman 20 bagian C panggelar basanya. Aya carita pangalamanna Hari Setiadi anu judulna ngabuburit. Pek baca heula ku hidep dina jero hate halaman 20 dugi ka 22 nya. Tah eusi carita pangalaman nu judulna ngabuburit karya Hari Setiadi teh eta teh nyeritakeun tentang kebiasaan ngabuburit biasana dilaksanakeun dina bulan puasa. Ngabuburit teh ngadaguan burit nepi ka bedug magrib. Tangtu rupa-rupanya kajadian nu sok kaalaman dina waktu ngabuburit teh. Ta eta carita nu tadi teh carita nu ngagambarkeun pangalaman pribadi ngabuburit Hari Setiadi. Pamitos dibaca, mangga kerjakeun pancenanya halaman 22 bagian A. Aya genep soal nu kedah dijawab. Tah ieu sakedik penjelasana ti Butina meh hidep ngartos pas ngeusi jawabanna nya. Selamat mengerjakan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.